abdi Lili Muplihah. Di dieu abdi bade maca wacan Panji Wulung buku Asmaranda. Praktek basa Sunda. Sambatna di Tanjung Sari, Kuraja henteu di mana, geus dimeureunkeun bae. Tangtu napikan dosa, jeung lumrah manusia, di mana nu maling ngaku, geus kudu nampik dosa. Nya kitu deui panoli, sambatna teu paedah, caturkeun geus nepi bae. Kapakuon kapatihan Kipatih langkung susah tina watina kalangkung kaetan nyitujung tea. Ku kipatih geus kajudi yen dijerum ku maruna sanajan ajar ge bohong. Ku kipatih geus katingal geus menang dongdonan nu matak ajar sakitu diupah ku prameswara. Cekap sakieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.